teh berang we kieu ngan molor kene wae pagawean teh si teh hudang. Ya. Hudang yo. Geus berang. Hudang si nya aing mah resik ting diudangkeun teh bener kudu dibanyur. Aing mah asa-asa si aja na. Nanaonan sia teh Ici. Salah kirek menang milik ge. Ganggu we hayo. Rek menang milik ti mana aja na sia teh. Pagawean ngan molor wae na saha nu rek mere duitna ge. Ai ari si Ici. Tong sok goreng sangka wae ka salaki teh geura. Ya Ici dengekeun ku sia. Dia teh nu rek mere duit sakoper, emas sapeti, mobil, baju. Komo berlian mah tinggal mulungan. Mana atuh dia? Urang mah mau minta loba. Paya aya we keur isuk mayar PMM. Geus panas ceuli ye. Rabul loba nu nagih. Kapan ku sia Ici ieu teh di Banyur kapan jadi nu rek merena teh kabur cieuneun. Atuh jana. Dasar si tukang molor ngan ngahayal we pagaweanna teh. Nu kieu yeuh nu teu apa arti hidup dan kehidupan teh. Ae. Pagawean ngan sare wae. Teh kumaha maneh ngarti kahirupan? Ya, Ici, hari hirup mah kudu saiman. Aya peuting, aya beurang, aya poek, aya caang, aya susah, aya senang. Gitu atuh aya bagian-bagianana. Keun atuh batur mah nu digarawe, sok sing rajin digawena. Tah, urang nu keur sare tong sok diganggu, tong sok digudang-gudang. Lamun kabeh jelema saalam dunya digarawe, rek saha atuh nu bagian sarena? Sok mararodel wae geus saling Rek sare deui sugan we manggih berlian emas. Deuleu itu eta si Jana. Ku aing mah sia nya. Budak